A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkeun dina disyaratkeun puasa teh kieu. Innallaha ta'ala khalaqal aqla. Sanyana Gusti Allah ngadamel akal. Begitu didamel eta akal ku Gusti Allah, cak Gusti Allah, ya aqlu aqbal. Hei akal, madep. Fa aqbala, akal madep ka Gusti Allah. Semoga cak Gusti Allah, ya aqlu adil. Hei akal, mungkur anjeun. Akal adbaro mungkur. Nurut jasa akal. Cek Gusti Allah, ya aqlu man anta wa man ana. Saha anjeun jeung saha kaula? Cek akal, anta rabbi wa ana abduka dhaif. Gusti pangeran abdi, ari abdi mah hamba Gusti anu dhaif. Cek Gusti Allah, ya aqlu ma khalaqtu khalqan a'azza minka. Kaula teu ngadamel makhluk nu leuwih mulia tibatan anjeun, sebab anjeun mah geus ngaku jasa. Begitu ditanya man anta wa man ana, anjeun teh ngajawab anta rabbi wa ana abduka dhaif. Istimewa akal mah, nyaho posisi eta akal, nyaho tempat eta akal. Beres yes, maneh ku kaula didamel makhluk dupang mulia-muliana, cicing maneh akal bakal diterapkan di manusia maneh akal. Ya sukeun ka manusia-manusia deh urang ya aya akalan. Nyaho posisi akal memang kumaha kitu. Akal nu sampurna teh nyaho posisi, kumaha nyaho posisina? Mun kopiah dipake di luhur ku akal kan. Sapatu dipake di dieu di handap. Hiji waktu sapatu dikahulukeun. Kopiah dikasukukeun wah akalan. Wah akalan teh geus kitu ngaran. Pemajikan ku urang dihormat, pemajikan urang ka urang ngahormat akal. Hiji waktu pemajikan urang ku urang ditoler-toler, aya randang ora ku urang dimulyakeun, haji kurang akal. Atau luhur teh teu akal. Kitu bae terus. Beres Gusti Allah ngadamel akal, summa khalaqallahu nafsa. Gusti Allah ngadamel nafsu ku ari. Baqala lah cak Gusti Allah akbil nafsu mana panjen falam tujib. Begitu digerokeun sia nafsu tali akbil ka dieu maneh, ka dieu menghadap, tetep bae nafsu ngabuageun bae, ngabuageun. Eta bahasa hebat ngabuageun. Geus poho raja satang ngabageun, jadi gabageun batu geus teu robah saeutik-eutik acan ih atuh cicing bae. Masyaallah. Sumagala lah tuluy ngomong deui Gusti Allah, aya nafsu akbil tali ka dieu tetep bae falam tujib ngabuageun bandel teu daek madep ka Gusti Allah jeung teu daek nembalan-nembalan acan. Iyalah nafsu. Jadi satu mana di dinya baik tapi ditanya cek Gusti Allah, sumagala lah man anta wa man ana. Hei nafsu, saha anjeun? Saha kaula? Jawab. Pakolat anane wa anta. Tuh kula mah kula, Gusti mah Gusti. Wah, eta kakarak dijieun we geus kos kitu nafsu tah. Geus babagi jeung Gusti Allah teh. Ya Allah, ya Rabbi, ilah nafsu. Mementak fa'adzabaha binari jahannam mi'ata sanatin lantaran kakarak dijieun ge geus buang kawarah nafsu mah. Ku Gusti Allah langsung di neraka jahanamkeun 100 tahun digodog ta nafsu teh. Digolotrokeun nafsu 100 tahun di neraka jahanam. Geus digodog 100 tahun, summa akhrajaha kakarak dikaluarkeun eta nafsu. Tanya deui ku Gusti Allah, "Hei nafsu, man anta wa man ana?" Saha anjeun? Saha kaula? Kakarak pajabat sunya ngajawab bari leuleus, Gusti anak-anak wa anta. Yo geus digodog 100 tahun masih anak-anak wa anta kene bae. Ieu bangka warah jasa nafsu mah masyaallah
pohara jasa teu bisa digodog ku seuneu. Nah cek Gusti Allah coba dek dilunakeun ieu nafsu teh ye summa ja'alaha finaril jumi atasana kuari make seuneu lapar nafsu digodog make seuneuna lain nari jahannam tapi make naril ju kena lapar ieu diulah itu diulah ieu diulah itu diulah ieu dipegung diantepkeun nafsu teh kena mandiri sorangan bae kakarak eta nafsu ngolemprah geus cicing bae tungkul bae eta nafsu tadina mah tanggah bae anak-anak wantah eta nafsu tanggah bae barang di laparan dibere dahar henteu dibere nginum henteu nafsu ya wewe dibelokeun ku Gusti Allah cicing bae maneh mah maneh bae nafsu coba jadi kahayang-kahayang nate aku ari dipuasakeun kuari kahayang nate diturutkeun kakarak ditanya ku Gusti ya nafsu man anta wa manana saha anjeun saha kaula kakarak fa aqarat cek nafsu inni abduka wa antar rabbu kaulah hamba Gusti Gusti pangeran cek Allah teh orenganan maneh mah supaya ngaku ka aing pangeran teh oreng kudu dikosongan beuteung sia nafsu geus atuh kuari mah kieu bae lah wajaballahu alaihi wasallam bisababi dzalik manusia ku aing deuk dititah puasa supaya lunak nafsu nu aya di diri manusia. Nah gitulah nu mantak urang titah puasa teh aya nafsu geus di jero puasa ieu nafsu urang teh ulah dikepar bae ulah dikepar bae lempang dari bonteng suri geus ngalirik we ieu nafsu teh aya nafsu atuh nafsu teh rek ngaharep ka Gusti Allah di mana-mana buka nanya bonteng suri, nya kopi, nya teh manis, nya susu, atuh begitu taraweh teu daek menghadap. Kereknya na tuh taraweh nage. Milihannya nu 11 di mana euy? Taraweh nu 11 di mana? Tuh di masjid itu. Ieu urang ka ditu lah di dieu mah 23 sape. Neangan nu 13, neangan nu 11. Barang datang ka ditu geus geus alhamdulillah. Nafsu gara-gara bonteng suri tah. Ya karim masyaallah wa ma la yuqaddaru wallahu a'lam.